Dulur-dulur punten tong waka di sekrot tong waka di skrip. Ieu dangukeun heula kupingkeun heula tongton heula dugi kaberes ieu bade bercerita manawi aya manfaatna keur sadayana cerita tentang kedelai ditunggangi ku anak dan bapaknya di lewat ke suatu kampung. Begini ceritanya teman-teman. Ada seorang anak dan bapaknya. Anaknya tumpak dina eta keledai, bapana anu nungtun. Nah, liwat di hiji kampung. Eta cek urang kampung teh cenana meni kabina-bina. Eta kuda ari bapana cenah durhaka eta cenah anak ka bapa teh nungtun keledai ari anakna tumpak eta digeunggeureukkeun tah di hiji kampung teh lewat di ka hiji kampung deui. Oh cek budakna teh cenah bapa cenah abdi anu nungtun bapa nu numpak liwat di ka hiji kampung deui aya deui nu nyarita oh eta cenah meni ka nyiksa anak cenah eta bapana tumpak teh ari anakna sina nungtun aya deui wae cenah ieu kumaha cenah teh aya nu ngomong deui anu usil deui liwat di ka hiji kampung eta bapana teh ayeuna mah cenah jang geus we kieu mah urang tumpakan we lah kuduaan ujang di hareup numpakna cenah bapa di tukang liwat di ka hiji di kampung eta cek urang kampung eta mani kabina-bina nyiksa keledai ditumpakan ku bapana jeung ku anakna eta nyiksa kabina-bina cenah duh cenah jang geus aya nu ieu deui tah aya nu nyawa deui aya nu usil deui aya nu komen deui eta di hiji kampung teh ceritana eta si bapa jeung anakna ngobrol cenah jang ayeuna mah geus kuda teh urang tungtun keledai teh urang tungtun kuduaan cenah ujang anu ngagiringkeun bapa nu nungtun liwat di eta ka hiji kampung ceuk urang kampung teh eta kuda eta keledai eta teh cenah hiji kendaraan keur tumpakna kalaka ditarungtun bapana anu nungtun anakna nu ngagiringkeun eta di hiji kampung teh ngomen tah pamirsa tah hiji cerita eta dongeng eta naon maksud sareng tujuan hikmahna tah eta nunjukkeun eta teh si anakna jeung bapana teh boga sikap komit jeung konsisten tah jadi henteu boga kana pamadegan sorangan jadi kumaha ceuk batur tah dina istilah dina baera muga kitu ulah ceuk batur kudu yakin ceuk sorangan tah terus dina kaitanna jeung Facebook jeung jadi konten kreator urah harek beunang dicawad atawa di komen ku batur naon sakanyaho urang sapangabisa urang ilmu urang tah eta kudu komit kana diri urang konsisten nu rek dijalankeun ku urang tah eta kitu tah pamirsa cara nah eta teh pelajaran eta teh nunjukkeun urang kudu boga pamadegan sorangan ulah beunang di komen teu paragu kudu batur tah kitu maksudna mah kitu pamirsa hatur nuhun.